pohon belimbing dekat pohon cereme. Kakuping si kakupingan hanya kan rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada man aropa nafsahu pakod aropa robahu waman aropa robahu pakod jaina nafsa ini jailun piradi holipa. Langkung tipayun manga urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat irobi anu mana ku kodrat sareng irodat mantena urang tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jonghok tinu jauh sami cunuk tinu anggang sami datang tinu tebih sami linggih. Mudah-mudahan lengkah sareng ayunan tangan ibu bapa muslimin wa muslimat sadayana sing janten amal soleh. Amin ya robbal Amin. alamin. Sholawat miwassalam mugia dicurah limpahkan kepada junjunan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada karab sahante keluargana, sahabatna, karabatna, dugi ka urang sadaya, mudah-mudahan kapasian syafaat engke di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kembali dulur-dulur syarasul baraya Syadam Syahawa saderek nu saroleh. Alhamdulillah kembali bahasana campur we. Campur danu pangeunah-ngeunah nama anu campur. Coba bayangkeun ku ibu bapa sadaya lamun di alam dunya ieu lalaki kabeh. Atawa awewe kabeh anu matak ku campur mah ngeunah es oge. Aya es, aya gula, aya alepuket, aya jeruk, raos nu matak nu pangraos-raosna campur anu matak urang oge kudu campur hirup teh ulah cicing wae. Sabab naon ari campur teh nyaeta ngaraketkeun silaturahmi, ngadeukeutkeun kana rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang dina waku ayeuna mungpang mengpeng cek basa Sunda mah umur masih kene ngora, tanaga masih kene rosa, pangabeuki masih kene aya, prak eta perkara teh gunakeun pikeun ibadah kanu maha kawasa. Ulah sabalikna cira balad simkuring dalang asep tatulang ajar pisan. Umur masih kene ngora, tanaga masih kene rosa, pangabeuki masih kene aya, eta perkara teh lain dipake ibadah kanu makawasa maena mah ruh cawe jeung rana. Aduh ampun lain nyindiran ieu mah ngan ngobrolkeun. Dina danget ieu atau coba salegek mah dina saat ini saya akan mengatakan naon atuh sababna anu kawasa moal ngahampura ka eta jalma lamun can leuwih ti heula dihampura ku indungna jeung bapana. Dasarna naon nyaeta tina kecap bismillahirrahmanirrahim. Ari bismillahi kalanya nyembat asmana Allah anu welas tur asihpan kitu eta mah pindah bahasa. Hartina mah bismillah teh kalaya nyebat asmana Allah wa wakil mutlak indung bapa teh ti Allah. Ai Rahman teh nyaeta bapa, bahasa urangna bapa, bahasa Arabna mah Rahman. Urang Arab mah moal nyahoeun nyebut bapa sabab naon bahasana ge Rahman. Bapa teh urang Sunda, urang Indonesia. Ai rahim nyaeta inung, jadi roh jeung mani diabuskeun mani teh kana rahim nu jadi inung, jentul we urang anu matak doraka urang ti inung jeung bapa. Itu lamun nu kawasa moal ngahampura, lamun can dihampura leuwih ti ku inungna jeung bapana sabab bapa teh nyaeta atas nama nu maha kawasa wa wakil mutlak di dunya anu disebut pangeran dunya, pangeran lahir tuh. Mudah-mudahan dina danget ieu sadeutik oge sing janten bekal kanggo urang sadaya
inggoning hirup kumbuh di alam dunia. Mudah-mudahan orang naon gitu di dunia duit ke akhirat teh aya dina rahmat pitulung mantena. Amin ya robbal alamin. Mangga mudah-mudahan sanes waktos penak deui sareng akang dina acara obrolan cawokah urang lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.